Sarapan 10. Aing gajian itu sih gajian, tapi bayaran loba. Kemudian rokok, nyokotan kopi kemari pan loba bayaran. Aing can kata tangan nginyeman. Tuh beneran gajian tuh kurtibangnya gak pungkul aing. Tinggal aing ngeriat mending ngopi heula . Aduh, jelema hiji acan kamarahan. Ini gara-gara to jelema teh can baralik ti kebon aing we kieu. Wah batur. Bukan kopi-kopi acan. Ini cempling di lemur teh. Susu aku aing gitu ke kebonnya. Aing kumahanya ya duit yang cina mahi. Terus gimana tuh mau kebagian orang? Aing tinggal bingung. Wih, itu nih sini teh di sawah. Wih, ngitung duit, wih. Wah, dia mah pasti masalah di tas gajian. Aina teh paingan, aina geuningan. Poe gajian manehanana. Wah, ieu mah cocok. Aing ge mau kudu minta kopi ieu mah ya. Kok aing diteteangan teh geuningan aya di dieu. Terus gimana maneh? Ngajak nyamperkeun maneh. Sugan buka kopi gitu kabeneran geuningan keur ngopi eta. Hiji-hijina deui. Deui. Heeh tuh. Tuh meuli bang moal hiji ka kebon teh. Ada deui. Udah teu boga? Teu boga pogo. Aing mah pan maneh teh tos gajihan atuh meuli. Terus gajihan maneh nyawa di mana urang terus gajihan? Apaan menang ngitung meureun ngaja nyaho poe ayeuna teh poe gajihan maneh. Mun dilukun aing ngitung gajihan batur. Keun pan geus nyaho waktu ayeuna teh meureun waktu gajihan maneh. Atuh meuli sabungkus madu ka aing. Wo pogo urang keur bingung ieu teh. Bingung naon sih mah. Duit loba make bingung segala rupa. Ngat kumaha nya euy carana ieu duit hayang namahan. Maksudna hayang namahan kumaha? Da urang mah mahi pan aya sakieu mamaeran hutang. Mamahi mayaran hutang. Heeh. Nah ku loba-loba teh atuh hutang teh aneh. Oh, panya teh loba kemari nyokotan kopi. Ke warung. Oh, can kata tangga. Kumaha nya carana nya? Ipuhnya euy. Oh, Kumaha tuh carana? Eta sabaraha lamar eta? itu 10. 10 hayang jadi Nya atuh jadi 20 lemar. Oh, atuh 20 lemar. Kumaha? Ieu pan 100 ieu. Heeh. Tah. Tuh jadi 2 lamar pan. Tah ieu sesuaikeun deui kabeh jadi 20 lamar kabeh. Burung sugan atuh moal laku ari kieu Mas. Sok teu ilahar. Oh, cek maneh hayang jadi 2 lamar maneh mah. Maksud teh yang namahan. Atuh rek namahan kumaha nya geus. Hayang jadi loba mah geus we. Boedan. Nya geus atuh da kumaha deui eta mah. Terus kumaha tuh? Nya teu kumaha pan.
Geus Aing we. geus kurangnya ieu Oh, geus. bae mah we. orang picen orang picen. Atunya kumaha yang sekolah yang ngelobaannya beureun usaha deui maneh eta ladang naon ladang kuli macul. Heeh, Nya puguh. geus kuli macul deui kana mahan deui sakitu. Ya atuh ari kitu mah teu kudu disebutkeun maksudnya urang mah hayang anu babari. Hayang jenuh babari kemana tuh ka saha tuh itu bisa kudu ngagandakeun duit mah. Kumanya? Atuh ngomong heula we heuh wayahna kitu ayeuna mah rek dipake heula moal ka bisa mayaran hutang. Kitu kata tang ngomongna. Da pangabutuh loba kitu di dapur encan naon we atuh alasan kumaha we heulaanan. Terus ieu duitna kamanakeun? Atawa bayar heula sawareh atuh. Kemarin ai maneh butuh jang ka mana jang ka dalem jang naon. Heeh, maksudnya pan keur ka dapur hayang boga. Mayar hutang hayang kabayar ngan moal mahi. Sawareh heula atuh mayarna hutangna. Kumaha nya euy? Tah naon balikeun heula kana udud. Sabungkus mah meureun jadi pan urang teh geunaheun ngobrol teh kieu tah. Teu bau-bau baham. Bari udud mah kitu. Ah, atuh meureunan kurang komo dibelikeun kana udud mah. Atuh da. Kumaha deui atuh da nyemeureun wayahna we. Yang geus atuh itu boga udud mah aing mah. Kamana deui atuh? Rek balik atuh da teu boga udud maneh nu geuning teu boga kopi unggul mah. Atuh ieu tulungan ieu duit kudu kumaha yang cenah namahan. Maren atuh kumaha sih mah. Aneh. Cara batur main slot. Main slot teh kumaha? Main slot teh kumaha? Main slot. Ieu nu dina HP teh gini nu kikirilingan. Babari. Ya meureunan da teuing aing mah teu main atuh teu nyaho. Emang gua tusuk menangan? Heuh cenah ning batur mah boga modal 100.000 jadi 200.000 cenah dipake main gitu. Sugan maneh kitu rek nurutan. Ku urang pang depokeun. Heuh atuh. Atuh sabaraha 800 deui. Heuh sapan nomor deui. Oh, atuh mudah-mudahan jadi loba engke bebeunanganna. Heuh atuh. Sok dikeun kurang urang pang depokeun. Karena nomor dana mana nu biasa pan? Heeh. Ya kurang depokeun. Heeh. Cing daguan di dieu. Heeh. Aing untung si Barnet euy. Sugan menang main hangge teh. Slot. Mama kaharani na nila. Ay, ay, ano hilang ng anak. Anak ano ang mga ilog. Ay, ano yun nila how? Iyan how na sa anak. Tidak sebenarnya teh. Lihat, Di mana eh? asalan mo man eh. Oh, di mana teh? Mali lumana. Oh. Anak ni, Oh. anal umay. Ngan si Barnet. Oh. Mama nak anak mama. Ngadepo. Anak anak. Lah, budak mah teu kudu nyaho. Itu. Ano naman eh? Oh. Awas pe maneh tangnya. Aduh. Menang teh? Menang teh geus asup can. Teuing can dicek. Ngatu tempo. Bro mainkeun. Kayak urang lamun menang menta urang. Oh. Oh, tanggus asup. Heeh. Sok paenkeun. Kumaha mah enak? Sok eta tinggal dipencetan kitu. Oh iya. Heeh. Ah, teu bisa ah. Ieu kemana ya? Sabaraha Sabaraha we sok? Pas 1 2 3. 1 2 3. Tuh nya cing oge. Menang cicing. Iya mudah-mudahan kali 100. Aing mah gagal eta mah. Aduh, coba deh.
sabaraha ieu? 4 juta. Anjing, sia tah. Wayahna aing kudu menta 1 juta. Tingali. Mane modal habis 800 jadi 4 juta ya tingali. Aduh, itu. Aduh, euy. Ya coba maneheun sok. Dah sia teh kos ngarti we selebeu atuh cicing pejuh mah. Cing aing keur main selawat. Ya leh. Maneh mah. Goreng leungeuna maneh maninganan. Aing mah. Geus mah bener. Ya. Ieu ti Bang 2 juta deui. Kayak mana di Kieu we anu mah. Urang pasangkeun nu 1 jutana. Jadi engke 1 juta engke nanti jang bawon balik ulah dibiarkeun teuing. Pen-pennya. Goblok teh. Duh, ieu kumaha 1 juta deui ieu? Udah kagok. Paenkeun wae. Gawe paenkeun. Benar. Bae eleh. Nya tuh kudu menang. Sok menang lah. Tah, awas. Set. Buru atuh kakek. Kakek bedul. Set. Bagong kakek teh. Aing meureun beaknya duit teh tama eueuh. Depan ku urang tadi ditanya cek urang geuningan bae. Aing kumaha geus kieu. Mana-mana teu ngawaru ka urang cek urang tadi geus mana mah kita. Wah ayo main atuh dah. Aing teuing aing meureun. Atuh mun ka dapur eueuh keur mer hutang eueuh. Maka jeung alas sia ka aing sia. Atuh bisa ceurik goblok. Ka mana danet teh make main selawat aing. Pancek urang tadi geus mana mah geuning teh kagok cek maneh cenah. Aing kudu kumaha? Atuh aing da urang ge. Pancek maneh bieu. Bieu kagok. Aing kudu kumaha geus kieu. Ieu mah gagal si Banet ya. Si Nunung udah teh? Tanya. Hah? Karunya, atuh da teu benang di bejaan cek urang tadinya 1 juta tadi geus. Da cek manehanana pan kagok cenah. Oma, alunya ayeuna mah. Hah? Alunya orang mah ide. Kepalang karunya maneh boga ide? Ide naon itu? Ya, ya. Hah? Kumaha? Kumaha tuh tong gancang teuing ngomongna? Maneh cerdik sekali eta boga ide goblok. Berarti ayeuna kudu tugas maneh kudu mempengaruhi heula si Nununa. Emang ya, Baru. Urang daguan di ditu. Hebat si selebgram make boga ide kitu goblok teh. Siap. Aing kudu kumaha geus kieu aing. Aing kasih Banet ieu mah aing mal bisa balik atuh aing duit ludes. Aing kudu kumaha aing ka mana? Naon? mana ungu. Bolong kumaha? Pan tadina cek si Banet cenah pasti namahan aing. Nah, anak-anak ini mah, hak menani. Wah, kegantian dia di mana geus puguh aing lapor Mas. Ini adalah main onyel. Một orang itu mama. Menani nak onyel mah. Togel teh naon? Onyel mana mama itu. Renang di mana? Namanya abah menukun. Di bawah dukun. Dukunnya di mana? Ulini Dan amat lagi. Pan aing teh boga duit. Beak tadi oge. Cuma liur. Mas. Naon? Minum mana amat. Ahmana itu minum Kasbon ka obos.
Tapi bener tuh ya pasti menang. Abang menang. Oh lah, gitu mah ide bagus. Anu Kalau daguan sekedong. Menang emang. Menang beo 500 beo. Tapi bener tuh yuk. Menang masa maunya anak orang menang mama. Odometer ladang togelnya. Waktu aing nah yuk orang antar. Waktu ayo napan aing mah bisa balik orang napan duit beak. Ayo bro. Yo, di kumaha beo? Apaan? Beo. Bah, Aing geus nyaho kedatangan maraneh ka dieu. mohon bah, abdi bade nyuhunkeun. Geus nyaho aing oge sia teh bakal hayang nomernya. Heeh bah, urang keur karepet butuh duit. Sia mah boloho kalah arek minta nomor ka dieu teh lain heg minta duit na we anu babari. Oh, atuh bah hari boga mah duitna. Hah, ka aing nganggap teu boga duit kitu. Heeh. Aduh, Duitna we bah. bedebah pisan maneh. Sok ayeuna teh 200.000 eta duit dina hanapeun batu. Hanapeun batu. Heeh. Oh di dia bah. Heeh. Terus kumaha bah? Ayeuna maneh pareureum. Barem. Heeh. Heeh. Ngesan bah. Encan. Sok ayeuna beunta. Heeh, terus Buka deui eta dina batu. na batu. Oh, bel. Jadi opat. Nya cek aing oge. Oh, bah. Ieu geus jadi opat, bah. Ayeuna hayang deui teu. Oh. Hayang lobah teu duitna. Oh, dah can mahi, bah. Oh, sok teuneun kabeh dina hanapeun batu. Oh, kabeh. Heeh. Bang, turun kabeh, bel. Ini. Terus? Ayeuna peureum deui. Heeh. Sok ayeuna beunta. Heeh. Sok ayeuna mah geura balik. Bukan lah batu bel. Ah, ning eueuh bel. Bah, ning eueuhan, bah. Pan ku aing geus dipindahkeun ka imah maneh. Ayeuna maneh geura balik. Duit sakoper ku aing geus disimpen dina hanapeun banta di imah maneh. Hah? Sakoper? Heeh. Oh. Heeh, atuh bah nuhun, bah. Heeh, sami-sami. Jong ayeuna mah geura balik. Oh, heeh. Ayo bel. Man mah ngangunnya. Oh, engke kurang dibere heuh. Ai. Pirang-pirang boga duit sakoper euy di imah euy. Oke lah sekalian. Aduh. Mana? Anak 100. Heeh. Anak 100. Nama kerja di kumaha itu dibagi. 100. Anak 100, 200, 200. Anak 200, anak 200, anak 400, anak 400. Ya nama orang dua. Bagi 2. Aneh. Atuh tong disoekeun koplok meureun sia mah jadi soe atuh. Nah. Anak orang dua. Belet sia mah. Nah. Tapi buru ayo enak bisi kanyawan si Nunu mantan. Ayo.